Wa maqalah nyari maqalah asaniyata asyarata anu ke-12 eta anin nabi diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyatana hadis la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata teh aya dosa leutik eta maujud ma'al israri sarta ngeureuyeuh. Ari dikeureueuh mah lain dosa leutik eta mah. Keureueuh we terus. Fa innaha maka saenya-nyana saghirah bil muadzabati kalawan ngalanggengkeun terus menerus alaiha kana saghirah eta ta'zumu jadi badag ya saghirah jadi agung jadi pohara jadi badag fatasiru maka jadi naon saghirah eta kabiratan dosa gede lamun numpuk mah lamun nepi ka gede jadi dosana dosa gede wa idan jeung deui anna sanyana saghirah ala azmi istidamatiha ngatepan kana ngazam ngalanggengkeun saghirah eta tasiru jadi naon saghirah eta kabiratan jadi dosa gede niat rek ngeureuyeuh dosa leutik eta teh geus jadi dosa gede niat rek ngeureuyeuh dosa leutik teh naon sababna fa inna niyatal mar'i sabab saenya-nyana niatna hiji jalma fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat eta kanat bukti naon niatal mar'i eta maksiat berniat melakukan maksiat eta ge geus maksiat ya karena pemanaan lebih mendalam gitu. Ingat bahasana niat ya mah niat lain ngazam ari niat mah berarti geus rek breng pisan breng gitu nya geus rek di awal pisan ari ngazam mah karek ngazam kan ari ngazam mah teu dituliskeun aya kerentak rek maksiat teu langsung dituliskeun tapi emang geus niat ari niat mah berarti geus ngalakukeun mukadimah-mukadimahna tah eta teh geus karek mukadimahna wungkul ge geus dosa wala kabirata jeung teu aya dosa gede eta maujud ma'al istighfari sarta istighfar lamun terus diistighfaran mah dosa gede ge bakal kahapus ai taubat tegasna taubat bisyurut ya kalawan pirang-pirang syaratna tobat nasuha engke aya di hareup penjelasanna tobat nasuha tobat anu bener-bener fa inna taubata sabab sanyanya tobat eta tamhu ngalebur naon tobat asarul khati'ati kana tapak kasalahan wa in kana talasan bukti naon khati'ah eta kabiratan dosa gede dihapus pun atta ibu minazan bikaman la zanbalah jalma anu tobat tina dosa per dosa eta teh ibaratkeun jalma anu teu aya dosaan Rawa ngariwayatkeun hadzal hadis kana ieu hadis la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar sa'ad Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbas tamkiti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lakin tetapina bitakdimil jumlati kalawan ngaheulakeun kalimat al akhirati anu akhir alil ula mandirikeun kalimat anu mimiti berarti riwayat Imam Dailami mah la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr dosa leutik lamun dikeureueuh eta jadi dosa gede lamun diistighfaran eta jadi kahapus gitu.